Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kumaha damang tepang di sareng ibu nyata dina pangajaran bahasa Sunda. Ibu nyukeun hapunten upami seueur kalepatan dina cariosanana tanapi seueur kecap-kecap anu kirang marenah. Hayu urang kawitan ieu pangajaran bahasa Sunda ku kecapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangajaran bahasa Sunda nu kadua ieu dina lawungan ayeuna nyaeta ngeunaan sisindiran atanapi bahasa sindir nya. Sisindiran teh saleres nama asalna tina kecap sindir anu hartiosna omongan anu disalenggorkeun atanapi omongan anu teu togmol anu disumputkeun dina kecap-kecap nu tangtu. Sisindiran jadi nyariosna teh teu saujratna henteu langsung diucapkeun tapi ku sacara disalenggorkeun nya. Dina sisindiran anu disebut cangkang jeung eusi. Tah sisindiran biasana ya opat jajar. Terus sisindiran oge nyata dibagi tilu. Dibagi tilu, aya sisindiran rarakitan, aya sisindiran paparikan, aya sisindiran wawangsalan. Tah nya dina rarakitan hideep kedah tiasa ngabentenkeun mana rarakitan sareng mana paparikan. Kan tenan murang kali ayeuna mah kadang sok hese ngabentenkeun nya ku ibu urang jelaskeun. Dina kecap rarakitan mimitina sarua kecapna tungtungna beda. Tapi sarua diwangunna mah ku cangkang jeung eusi. Contohna jadi aya ku ibunya dina LKS katoko rek meuli kaset. Katoko rek meuli kaset. Tah nu saruana teh katokona nu jajaran kadua. Hanjakal menang piriwit. Katoko rek meuli kaset, hanjakal menang piriwit. Nu kadua nu saruana hanjakalna. Nu katilu katoko jeung nu kasep. Nu kasep mah sok rada cenghar ibu ge nya. Anu kaopatna nyaeta hanjakal teu boga duit. Sok urang lihat deui nya. Katoko rek meuli kaset, hanjakal nampi teh menang piriwit. Katoko jeung nu kasep, hanjakal teu boga duit. Tah anu sarua mimitina teh nu manana ibu nyaeta anu kecap awalna. Contoh tadi katoko hanjakal, katoko hanjakal. Katoko rek meuli kaset, hanjakal menang piriwit. Katoko jeung nu kasep, hanjakal teu boga duit. Tah jadi anu samina teh kecap mimitina nyaeta tadi teh nu katoko sarua jeung kecap anu katilu katoko. Nu kadua na hanjakal sarua jeung kecap kaopat hanjakal. Jadi aya pengulangan kecap dina jajaran baris awalna nya. Anu tungtungna beda nyata bedana teh beda kecapna tapi sarua sorana. Katoko rek meuli kaset, hanjakal menang piriwit. Kaset tungtung jeung kasep sarua sorana mah tapi beda kecapna. Kaset jeung kasep tapi sorana sama. Kecapna murwakanti. Murwakanti teh naon hartosna ibu? Sarua tungtung sora vokalna nya. Teras piriwit duit, piriwit duit tuh it sarua tungtungna. Berarti rarakitan mah nyaeta nancing tadi teh diulanginya. Rarakitan nyaeta sisindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi, anu kecap awalna sarua jeung kecap tungtungna beda tapi sarua tungtung sorana. Tah eta rarakitan nya. Terus upami paparikan, tah paparikan mah sabalikna. Kecap mimitina beda, kecap tungtungna beda tapi sarua tungtung sorana. Contohna nu kumaha ibu? Tah contohna di aya ala lumut dina batu. Ala lumut dina batu. Aya kuya di muara. Kedah tumut kana waktu di dunia urang ngumbara. Coba urang talungtiknya mimitina. Kahiji ala lumut dina batu ala. Nu kadua aya, nu katilu kedah, nu kaopat di dunia.
benten kan sadayana kecap mimitina. Anu kecap nu kahiji coba sambungkeun jeung kecap anu katilu. Nu tadinya ala jeung kedah jauh kan benten, aya jeung di dunia jauh oge sami. Ala lumut dina batu, aya kuya di muara, kedah tumut kana waktu di dunia urang ngumbara. Benten kan mimitina nya, tapi kecap tungtung lagi benten tapi sora kecapna sarua. Contoh dina batu jeung kecap anu katilu nyata waktu tu sarua kecapna tungtung sorana. Muara sareng ngumbara, ra jeung ra sarua kecap tungtung sorana ra. Ala lumut dina batu tu aya kuya di muara ra. Kedah tumut kana waktu tu di dunia urang ngumbara ra tuh jadi sami. Jadi paparikan mah tibalik benten sareng rarakitan. Ari paparikan mah kecap mimitina beda, lamun kecap tungtungna beda tapi tungtung sorana sarua. Tadi teh nya murwakanti. Upami tu berarti tu anu jajaran katiluna. Upami jajaran kaduana ra berarti jajaran kaopatna ra. Tah eta bentena rarakitan sareng paparikan nya. Upami hidup masih keneh lieur tiasa ditinggal LKS-na dibuka halaman 16 sareng 17 pas ibu ngenerangkeun hidup sabari buka kaca halaman eta nya. Salajengna nyata wawangsalan. Tah hidup kadang pusing lieur dina wawangsalan ieu nya. Wawangsalan teh nyaeta hartosna sarua jeung teka-teki dina bahasa Sunda mah. Dina wawangsalan mah ngan ukur 2 padalisan benten sareng rakitan sareng paparikannya. Ari rarakitan paparikan mah 4 jajar jeung deui kudu 8 engangna. Contoh tadi sing getol nginum jajamu, sing getol nginum jajamu aya 8. Nu guna nguatkeun urat, nu guna nguatkeun urat 8. Sing getol neangan ilmu, sing getol neangan ilmu 8. Nu guna dunia akhirat, nu guna dunia akhirat 8. Berarti paparikan sareng rarakitan mah kedah 8 engangna atanapi suku kecap suku katana kudu aya 8. Upami lebih atanapi kurang berarti lepat. Mungkin ku ibu dikurangan poinna upami dipeunteun nya. Tah pami wawangsalan mah aya 2 jajar. Nyata aya 2 padalisan. Padalisan teh hartosna jajarnya. Dina wangsalan jadi kudu ditebak wangsalna. Wangsal teh hartosna jawabana. Tah nu kumaha atuh ibu da abi mah teu ngartos keneh lieur. Jadi dina padalisan kahiji mah nyaeta nunjukkeun soal atanapi pertanyaan. Dina baris kadua dina jajaran kadua nyaeta nunjukkeun jawaban. Tah jawabanna teh nyumput dina salah sahiji kecapna. Contohna di dieu aya tuh nya. Ibu da imah jiga kaca geuninganan teu katingal. Berarti hidup kedah nilai dina LKS-na. Ku ibu dibacakeun nya. Kadal gede sabadarat. Tah eta jajaran kahiji. Pareng alus bagja awak eta jajaran kadua. Cobi urang uihan deui nya. Kadal gede sabadarat. Tah eta teh soal. Eta teh pertarosan. Naon nu ditaroskeunana nya eta kadal anu badag anu gede nu aya di darat nya. Pareng alus bagja awak. Tah kecapna teh nyumput dina salah sahiji kecap di handap nyaeta awak. Berarti naon hartosna? Leres. Bayawak. Tah ciri na teh nyata kecap awak. Ku hidup di buledan kecap awakna. Berarti kudu ayak clue dina kecap anu kaduana. Hartosnya kadal gede sabadarat. Kadal nu aya di darat gede. Jawabanana bayawak. Tina kecap naon? Tina kecap awak. Kartos. Nah, salajengna maung tutul sabah kasur. Diri teu ngarenah cicing. Tah maung tutul sabad kasur eta teh jajaran kahiji.
Jajaran kaduana diri teu ngareunah cicing maung tutul sabak kasur. Berarti pertanyaan teh kieu, aya hiji maung ciga jadi maung teh tutulan belang osok aya dina kasur atarapi sarena teh sok di tempat-tempat anu geunaheun. Tah jawabanna aya dina clue nu kadua nyaeta diri teu ngareunah cicing. Tah berarti kecap cicing, berarti jawabanna ucing. Nyata aya dina kecap cicing. Jadi bangsalan teh naon artosna barudak? Nyaeta tetebakan atanapi teka-teki anu kedah diwaler dina salah sahiji kecap anu nyumput di jajaran kadua. Atanapi anu resmi nama kieu. Wangun sisindiran anu diwangun ku dua padalisan. Nyaeta padalisan kahiji soal, padalisan kadua eusi. Di mana eusina teh nyumput dina salah sahiji kecap. Jajaran kahiji soalna, jajaran kadua jawabanna. Tah eta wangsalan. Hartosnya upami paparikan sareng rarakitan mah pami bahasa Indonesiana sami jeung pantun. Tah pami dina bahasa Sundana mah nyata sisindiran. Ya. Tah kitu pangintennya dina keterangan ibu ngajelaskeun naon bentenna rarakitan paparikan sareng wawangsalan. Eta teh kalebet kana sisindiran. Eta upami dibagi secara ngebrehkeunana dibagi 3 dina wangun bentukna. Salajengna nya eta lamun ditilik tina eusina. Lamun ditilik tina eusina sisindiran bisa dibagi jadi 3 golongan. Nyata nu kahiji silih asih, nu kadua piwuruk, anu katilu sesebred. Ibun kumaha da abi mah teu ngartos. Upami silih asih berarti eta teh mikanyaah tentang cinta eusi eta sisindiranana. Upami piwuruk nyaeta tentang agama nasehat. Eta piwuruk mere ngabejaan mere nyaho. Pami sesebred eta mah banyol atanapi heureuy eusi sisindiranna teh. Jadi kieu bagernya upami dikonsepkeun. Sisindiran dibagi 3. Nyata dina bentuk paparikan rarakitan wangsalan. Upami ditilik tina eusina, sisindiran dibagi 3 oge. Nyata silih asih, piwuruk, sesebred. Tah kitu maksudna nya. Silih asih nu kumaha ibu? Tah silih asih ieu ya contohna. Sapanjang jalan soreang moal boleh di aspalan. Sapanjang tacan kasorang moal boleh di akalan. Urang hitung, leres teh aya 8 teengangna. Sapanjang jalan soreang 8 moal boleh di aspalan 8. Sapanjang tacan kasorang 8 moal boleh di akalan 8. Tuh jadi sadayana kecapna kedah 8 ngang. Terus dia coba tingali kecap awalna rarakitan sapanjang moal sarua kecap mimitina. Tungtungna soreang di aspalan, kasorang di akalan. Beda tapi tungtung sora huruf vokalna sarua. Aya deui cau Ambon di korangan kanyere kapipir-pipir. Lalaki Ambon sorangan awewe teu mikir-mikir. Tah ieu teh maksudna mah lamun misalkeun anu tos nikah jadi pacuek-cuek. Cau Ambon di korangan kanyere kapipir-pipir. Lalaki anggon we sorangan awena sarua deui teu mikir-mikirnya. Aduh aya iklan. Tah eta tentang anu istri jeung pameget silih cuek gitu. Eta isina. Upami moal boleh di aspalan sapanjang caring jeung kosorang moal boleh di akalan tah ieu mah hiji pameget anapi hiji istri nu hoyong kakabogohna gitu. Teu boleh di akalan we nepi ka manehna kapimilih ku urang. Intina mah kadinya nya. Terus aya deui piwuruk mah contohna ieu tibatan mamawa pedang mending oge mawa ragaji. Tibatan ulin bagadang mending ge diajar ngaji. Tibatan mending pedang ragaji bagadang ngaji. Itu kan tungtungna sami awalna tungtung sora huruf vokalna sami awalna kecapna sami. Eta asupna kana rarakitan. Ayeuna contoh paparikanana baju kutud heureut pola dikelin teu dijalujur. Lamun teu cucud sakola arisin balik ka lembur. Maksudna kumaha ibu?
cucud teh maksudna mah teu jujur sakolana. Jadi era mun balik ka lembur teh da meureun teu mawa ilmu, teu mawa nanaon, jadi di lembur baturna. Jadi pas ulin ka lembur teh era gitu. Tahnya baju dikelin lamun arisin beda kan mimitina. Tapi sorana tungtung sorana sarua pola jalujur sakola lembur tuh nya. Ayeuna sesebred, contoh sesebred anu rarakitan. Sok hayang nyaba ka Bandung. Sok hayang nyaho nanjakna. Sok hayang nanya nu pundung, sok hayang nyaho nyentakna. Tah ieu asupna kana banyol atanapi istilah heureuy. Anu pundung biasana kan sok diheureyan ku urang katingali nyentak kumaha. Tah eta disebutna anu banyol sesebred. Aya deui paparikan anu sesebredna meuleuh manggu tengah poe dicokelan kayu api. Malam minggu ninggang suwe diapelan aki-aki tuh nya. Aya deui ninggang suwe teh maksudna sial gitu nya. Diapelan ku aki-aki heureuy gitu. Tah berarti dina eusina sisindiran bagi tilu. Naon tadi teh silih asih nyata hartosna cinta atanapi mikanya nu kadua piwuruk nyata hartosna nasehat agama atanapi mere nyaho. Terakhir sesebred nyata hartosna banyol heureuy. Kartosnya tah eta panginten anu ku ibu dijelaskeun. Tau pami hidup ditinggal tina LKS ieu seurnya nu kedah diisian. Salah sahijina nyaeta sisindiran anu ieu tah nu kotak-kotak nu ieu nya ku hidup diisian. Nu ieu teh jiga teka-teki kitunya diseret di buledan kitu mana anu ayaan. Di handapna we kecapna kumaha, di dieuna we hartina naon tina ieu teh kitu. Tah ieu eusian nya. Teras di dieu aya sisindiran anu kedah dieusian kotakna tah ieu ge dina piwuruk silih asih sareng sesebred ku hidup pilarian. Seurnya di Google tanapi naroskeun ka teteh ka akang ka mah ka bapak tanapi hidup ngadamel sisindiran nyalira dilebetkeun ka dieu. Ieu mah patarosan ieu mah di walerna tina nu ieu nya. Teras anu kuda dieusian teh nyata ieu tah. Ieu dianalisis ku hidup tah nya, dianalisis. Contohna ieu sisindiran ieu kaasup kana wangun rarakitan paparikan atau wangsalan. Tah kitan-kitan menurut hidup ieu kaasupna kana naon. Lamun paparikan tulis di dieu paparikan. Terus di dieu dititik tina eusina silih asih piwuruk atau heureuy sesebred. Dipilih ti dieu nah silih asih, nah sesebred atanapi naha piwuruk lebetkeun di dieu nya. Terus kaasup kana purwakanti laras wekas atau minduan kawit. Tah ibu abi mah teu hartos ari laras wekas sareng minduan kawit naon bentenna. Tah nya ku ibu dijelaskeun deui perkawis naon tadi teh laras wekas sareng minduan kawit. Tah minduan kawit teh nyata sami sareng rarakitan anu mimitina sararua di aya pengulangan kecap. Contoh nu tadi batur mah di baju hideung, abdi mah kabaya bae. Batur mah dipikatineung, abdi mah sangsara bae. Tah anu di minduan kawit anu diuwihan deuna teh nyata kecap mimitina. Nu jajaran kahiji aya batur, jajaran katilu batur, jajaran kadua abdi, jajaran kaopat abdi. Tah eta disebutna mindoan kawit, aya pengulangan kecap. Berarti mindoan kawit sami ejeung nyata rarakitan. Upami laras wekas mah nyata nu beda mimitina teh ya, tapi tungtung surah huruf vokalna sarua nu tadi lebetna kana paparikan. Berarti di dia hidup gampilnya. Contoh di dia ku ibu dibuartosan hijinya lain bangban lain pacing, lain kananga kuduna, lain babad lain tanding, lain kadinya kuduna. Tah ibu itu tentang naon? Berarti di dieuna lain tuh ikan minduan kawit sami lain. Berarti di dieuna minduan kawit. Pami misalkeun di dieuna ku ngocok ulah osok berarti di dieuna laras wekas gitu. Nya pami hidup lieur kieu we intina mah. Mindoan kawit sami sareng rarakitan. Laras wekas sami sareng paparikan. Tah eta intina mah nya pami lieur ngeusian anu ieu. Nu kotak ieu dina halaman 22 ya.
Teras wanguna silih asik piuruk atau sesebred tak imah ku hideuk kedah di isian nyalira tapi nu halaman 2-3 imah teu kedah di isian ku ibu mali parios imahnya halaman 2-3 mah teu kedah di isian. Lajeng nu halaman 24 ieu teu kedah di isian. Nu kedah di isian hideuk mah nyaeta PG na tah. PG halaman 27. Teras halaman 28 tapi bagian 2 na hungkul bagian 3 na teu kedah di isian. Jadi nu mana wae atuh ibu nu kudu di isian teh. Meni syuur. Tah nu kudu di isian teh nyata halaman 17. Halaman 18. Ya. Teu kedah lah 18 mah. Iman teu kedah 18 mah teu kedah. Uihan deui nya. Jadi kaca 17. Nu kudu di isian teh. Kaca 18. Terus kaca 20 nu ieu tah. Kaca 2 hiji nu ieu. Terus kaca 22 nu ieu sareng anu ieuna di isian. 23 teu kedah, 25 teu kedah, 24 teu kedah, langsung kaca 27. Nyata nu ieu. Nya. Sareng kaca 28 nu ieu. Nu ieu mah teu kedah. Kartosnya alhamdulillah. Hapunten bilih ibu gancang teuing nerangkeunana panginten dina lawungan anu kadua ieu cekap sakitu. Mudah-mudahan hidup ngartos upami kira ngartos keneh tiasa nga-WA ka ibu. Cekap sakitu ti ibu ditutup ku doa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng ibu dina lawungan anu katilu 2 mingon deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyan deui. Bye.